kitab Sharaf Al-Kailani Sahifah Ihda Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa alam jeung kudu nyaho anjeun. Ketahuilah annahu saestuna kalakuan jeung tingkah iza jatama'a di mana-mana narima kumpul naon ta'ani dua ta fi awwali mudhari'i tafa'ala dina awal fi'il mudhari wazan tafa'ala wa tafa'ala sareng wazan tafa'ala wa tafa'alala jeung wazan tafa'alala fayajuzu maka menang non isbatuhuma natepkeunana ta'ani nahwu tatajannabu ari contoh eta seumpama lapan tajannaba ya tajannab wa tataqatalu jeung lapan tataqatalu taqatala ya taqatalu tataqatalu wa tatadahroju jeung lapat tatadahroju tadahroja ya tadahroju tatadahroju wa yajuzu jeung meunang naon hazfu ahadihima miceun salah sahiji ta'ani wa fi tanzili sareng eta tetep dina Al-Qur'an fa anta lahu tasadda ari ayat fa anta lahu tasadda fa anta maka ari anjeun lahu ka ieu jalma tasadda eta anu madep. Contoh lagi naron talazza naron kana seuneu neraka talazza anu muntab-muntab ieu naron. Para pelajar bade menjelaskan qaidah sarfiyah aturan ilmu tasrif sebagai catatan kahiji nyaeta idza ijtama'a ta'ani fi awwali mudhari'i tafa'ala wa tafa'alala fayajuzu itsbatuhuma aclokeun wa yajuzu hazbu ahadihima. Maksudna kumaha? Sareng di mana-mana pakumpul dua ta dina awal mudhari mabni fa'il dina wazan tafa'ala. Tafa'ala sami jeung wazan naon? Takallama. Wa sareng tafa'ala naon? Taba'ada. Tafa'lala wazan tadahroja. Ieu lamun keur di tasrif geus di tasrif tuluy dikias fil mudharena pakumpul dua ta. Tah ketika pakumpul dua ta teh maka meunang ditetepkeun duanana. Meunang tetepkeun duanana. Contoh tetepkeun duanana tatajannabu. So kurang dicoba di tasrifnya non fil madinah tajannaba ngajauhan tasrif fil mudhari naon ya tajannabu
kias. Yatajannabu, yatajannabani, yatajannabuna, tatajannabu. Aya dua ta pakumpul menang dibuang salah satuna. Menang nu kahiji ditetepkeun dua nana. Nu kahiji mah menang ditetepkeun dua nana. Sok atuh tetepkeun dua nana. Tatajannabu, tatajannabani, yatajannabna, tatajannabu, tatajannabani, tatajannabuna, tatajannabina, tatajannabani, tatajannabna, atajannabu, natajannabu. Cara kedua menang dipijeun salah sahijina, dibuang satu boleh. Menang dipijeun salah sahijina. Berarti coba cing ayeuna urang dikias lamun aya dua ta pijeun salah sahijina. 1 2 3 yatajannabu, yatajannabani, yatajannabuna, tatajannabu atau tajannabu. Tasniyahna tatajannabani atau tajannabani, yatajannabna. Henteu taya tamaya. Bagian mukhotop tatajannabu jadi tajan. Abdi Arabna anu duana sadayana nu hijina. Tekan mukhotop tatajannabu, tatajannabani, tatajannabuna, tatajannabina, tatajannabani, tatajannabna, atajannabu. Angger teman natajannabu. Nah, eta unggul latihan teh kitu. Contoh kedua adalah di wajan tapa'ala. Fi'il mudhari mabni fa'il maksudnya. Wajan tapa'ala. Contoh taqotala. Naon fi'il mudharina? Ya taqotalu. Tangge palebah ayat 2 abdi marek maca 2 antum bacana hiji dibuang hiji boleh. Taqotala ya taqotalu, ya taqotalu, ya taqotalani, ya taqotalu, ya taqotaluna, tataqotalu, tataqotalani, tatakotalna, tatakotalu, tatakotalani, tatakotaluna, tatakotalina, tatakotalani, tatakotalna, atakotalu, natakotalu gitu. Wajan takotala fil mudhari tina wajan takotal. Katilu tina fil madhi wazan tapalala. Naon tapalala teh? Rubai mazid warnaka hiji tadah roja. Naon fil mudharina? Ya tadah roju. Tangke lamun pakumpul dua ta menang ditetepkeun abdi nu ditetepkeun macana menang dipijeun antum pijeun hiji. Ya tadah roju, ya tadah rojani, ya tadah rojuna, tatadah roju, tatadah rojani, ya tadah rojna. Anggernya tatadah roju, tadah rojani,
tatadahrojuna tatadahrojina tatadahrojani tatadahrojna atadahrojuna tadahroju. Jadi simpulnya ieu mah ketika fi'il mudhari tina bajan tilu tadi pakumpul dua tak menang di tetepkeun duanana menang dibuang salah satuna. Aya teh dalilna aya dina Al-Qur'an dicantumkeun. Contoh di Al-Qur'an surat Abasa ayat 6. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Tasadda teh tina wazan tasaddaya. Sok tasaddaya fil mudhari'na ya tasaddayu. Urang kias ya tasaddayu ya tasaddayani ya tasaddayuna tatasaddayu. Jadi tasadda tatasaddayani tasaddayani ya tasaddaina ya tasaddaina. Begitu dulu kadang khotobna tatasoddayu jadi tuh tasoddayu tos gitu dielat kakara huruf elatna iya di barisan tu bahasa pada baris jabar fathah tugeurkeun iana kana alif jadi tasodda teh singkatna fi'il naon fi'il mudhari asal nama naon tatasodda asal pisan tatasoddayu. Jika engkau Muhammad datang kepadamu orang yang kaya, maka engkau cepat-cepat menghadap. Ya, sifat nu dikritik ku Allah lain yang ka Rasulullah umum nama jangka urang. Ulah sampai ketika aya orang kaya, lamun orang kaya nu datangna ternyata orang buru-buru menghadap. Tapi ketika nu datangna orang fakir, bahkan orang yang tidak bisa melihat kadang-kadang kerut merengut untuk menyikapkan tarhib untuk menyambutnya teh awon gitu teh. Contoh kedua di surat Al-Lail ayat 14 fa'anzartukum naran talazza. Asalna naon dia? Tatalazza. Elat kulantaran pakumpul dua ta tina fi'il mudhari wajan tapa'ala maka menang di pijeun salah sahijina menang ditetepkeun dua nana sok tatalazzo pijeun hiji je kumaha talazzo da canduginya kana harap elat eta teh asal nama tatalazzoyu ya di barisan tumi basa bada baris jabar tukeurkeun kana alif dina mutalamnya talazzona. Jadi yang paling penting nama orang mengetahui ternyata menang dipicieun salah sahijina menang ditetapkeun dua nana. Lamun bae dipicieun nu mana dipicieunna kira-kira? Nu ka hiji atau nu kadua? Contoh tadi tina lapan to kota-kota naon fil mudhari'na takotala ya takotalu. Jadi tatakotalu mana dipiceunna ci tatakotalu menang dibaca tatakotalu menang dibaca takotalu. Nu dipiceun teh nu tanu ka hiji atau tanu kadua? Maka jawabanana BDKH. Nah, Basro menurut ulama Basro D nu kadua dua tadi nu
kadua. Soalna ta nu kadua mah eta mah ta zaidah. Menurut ulama naon? Basro. Berarti berhak dibuang nu kadua. Ayo kahiji mah tak harap kamu dorean. Istilah pungkul. Jadi cek ulama bahasa mah nu kamana dibuang teh? Nu kadua. Nu aya teh 8 takota lu tak kamu dorean ieu teh. Lain ta mutawakkah. Kebalikan ulama bahasa ulama naon biasana seperang teh. Sak ulama kupa. Sak ikhtilaf dan seperang. Nu sak ikhtilaf teh ulama kupa cek ulama kupah mah kaha. Kupah kahiji. Cek ulama kupah mah nu kahiji. Saya atuh. Jadi kumaha? Takota lu betul. Berarti ieu nu aya teh tanaon ieu? Tak mutawaah tak kamu dorean menurut ulama Kufah. Tak mutawaah dan tak kamu dorean mah geus dipicin. Geus dipicin. Tapi eta mah ikhtilaf nu sanes prinsip eta mah nya ngan saukur babahasa ngumpul menurut ilmu sharaf. Walaupun mabdi maf'ulna beunang teu dibuang, ulah dibuang mabdi maf'ul. Soalna matak pahili. So, kurang dipraktekeun, cing, matak pahili teh. Ta qatala yataqatalu. Naon? Yataqatalu. Mabdi maf'ul ke yataqatalu. Jadi yutaqatalu kias. Yutaqatalani yutaqataluna tutaqatalu jadi cobi buang hiji jadi naon lamun dibuang ka hiji jadi naon taqatala kulan kadua barisan jika wajan fil madi kana teh temenang ada ketujuh bali maf'ul menjadi patak pahili atawa dibuang nu kaduana cing tutaqatalu buang nu kadua ye naon berarti macana tu qatala yuqatil jika beda bab ieu mah warna kahiji bab katilu tina qatala yuqatilu mabdi maf'ulkeun yuqatalu tuqatalu matak simpulna mabdi maf'ulna mah teu meunang dipikeun teh dina fiil mudhari mabni fa'ilna wungkul eta kaidah sorfiyah catatan tentang tasrifan nu kahiji. Selanjutnya catatan tasrifan tentang nu kadua. Lanjut. Wa matakana jeung samang-samang sakabuktian non fa ufta'ala fa fi'il wajan ifta'ala sodan eta sod audo dan atawa dod autoan atawa to auzoan atawa zo ulibat tahtukeurkeun naon ta'uhu takna wajan ifta'ala to'an kana to fataqulu maka ngucapkeun anjeun fifta'ala dina wajan ifta'ala minas sulhi tina lapat sulhi ngaluluskeun atau berdamai istolaha kana lapat istolaha wa minad darbi jeung tina lapat darbi ittoroba gurubugan tas kana lapat doroba wa minat tardi jeung tina lapat tardi ittoroda kana lapat ittoroda wa minaz zulmi jeung tina lapat zulmi iz tolama kana lapat iz tolama
wa kadzalika jeung eta nya kitu deui kulibatauhu ta'an mutasarrifatuhu ari pirang-pirang tasipanana itu wajan ifta'ala nahwu yastalihu ari contoh eta seumpama lafaz yastalihu istalaha yastalihu fahuwa mustalihun wa zaka mustalahun istalih la tastalih. Selanjutnya catatan kaidah shorof nu kadua ayeuna kumaha wa mata kana fa'u ta'ala sodan audodan autoan auzoan kulibatauhu to'an. Maksudna kumaha? Tingali baca di mana-mana papi ilwazan ifta'ala. Tah tingali ifta'ala. Kaluaran tina sod atau dot atau to atau zo maka tukeurkeun ta kana to. Ifta'ala tah wajib ifta'ala tingali papilna. Kaluaran tina naon? Sod atau dot atau to atau zo nu ditukeurkeun teh lain pakna takna tukeurkeun kana to tukeurkeun naon sebagai ta kana to. Jadi lamun aya papiil kalau ada opat sod dot to zo disebutna teh istilahnya kalau bentuknya khusod dotin qadza sebagian dari istilah tukeurkeun ta kana to. Contoh solaha berdamai, hayang nyarios sudah berdamai, telah terjadi perdamaian. Atau menurut istilah coba solaha lebetkeun kana wajan ifta'ala asalna jadi istalaha. Naon? Istalaha. Tinggal di papiilna tina sod teu? Tina sod. Maka lain meunang. Takna kudu tukeurkeun kana to. Jadi istalaha jadi istolaha. Tukeurkeun aya. Tak ieu jadi sod. Tak jadi to. Istalaha jadi istolaha. Lamun dielat berarti ke nyeresna kumaha? Kulantaran papiil wazan ifta'ala kaluran tina so maka tukeurkeun takna kana to. Jadi istalaha jadi istolaha. Sarioskeun? Berarti istilah atau istolaha bab sabaraha ieu? Wajan ifta'ala. Sulasi mazid warna kadua bab kadua. In kasaro ijtama'a. Wa kadzalika sairu mutasarrifatihi. Begitu juga yang lainnya. Atau di sini mah bahasana wa kadzalika mutasarrifatuhu. Begitu juga seluruh tasipanana kudu tukeurkeun kana to. Sakatu urang di tasrif 1 2 3 istolaha yastalihu istilahan fahuwa mustalihun wa zaka mustalahun istalih la tastalih mustalahun mustalahun. Jadi tayanu sok tayanu ayataan aya namanya. Contoh kedua atau dot doroba nenggel asupkeun kana wajan ifta'ala. Doroba kana wajan ifta'ala taroba doroba jadi taroba. Elat kias elat kulantaran papiil
wajan ifta'ala kaluaran tina dot maka tukerkeun takna kana lapad to kana huruf to it taroba jadi toroba itoroba mah jadi intirob gugurubugan teh hayam gebluk-geblugan gitu tetenggelan gebluk-geblugan intirob. Dua contoh lagi toroda nolak atau nundung cek Sunda mah. Toroda masukkeun kana wajan ifta'ala. It taroda elat kulantaran papiil wajan ifta'ala kaluaran tina to maka tukerkeun takna kana to jadi it toroda kulantaran aya dua huruf nu sami idghamkeun jadi it toroda. Tapi lamun tos itoroda mah nyeleun nolak logatna teh kabaku mutorid kabaku. Begitu juga tasrifanana tasrif ittoroda yattaridu ittirodan fahuwa muttaridun dzaka muttaradun ittorid la tattorid muttaradun. Terakhir sodoto zolama ngadolim masukkeun kana wajan ifta'ala. Zolama masukkeun kana wajan ifta'ala jadi iz talama. Elat obrolkeun kulantaran papiel wajan ifta'ala kaluaran tina zo maka tukerkeun takna kana to jadi iz tolama. Tinggal dikias iz tolama yaztalimu iz tilaman fahuwa mustalimun wa zaka mustalamun iz talim la tazalim mustalamun. Naon elat nanya pangna dibatukeurkeun kana to apa sebabnya? Ieu teh takhfifan supaya ringan lita'asuri linut kita ba'da hadhil hurufi hese ngucapkeun ta sabada huruf nu opat ieu. Faqtirat ta uli qurbiha minatta ditukeurkeun ta teh kana to soalna makhrajna deukeut bahkan sama makhrajnya naon baturan ta makhrajna ta to dal kita to jadi ya, tidak ujung letah karena gigi depan atas jadi pada deket makhrajnya jadi tujuan anak supaya gampang ngucapkeunana. Kurang Arab mah is talaha kagok geus monyong jadi senyum deui sebelum teruskeun monyong mengeuna istolaha tuh gitu. Lamun tasdo it aya monyongan saeutik it doroba kan deukeut atawa to jadi it toroda lamun kana teh hese it taroda tuh jadi dua kali usik natenya it ta jadi eta mah takhfifan wungkul menurut ilmu sorof supaya meringankan membantu pengucapan soalnya ari to mah akur jeung ieu sifatna jeung sod dot to zo lamun dina ilmu tajwid mah rohwah lembut aya rohwah aya kelembutan is to do to zo aya gituannya jadi elatna hanya sekedar takhfif supaya enteng. Itu aturan pertama tentang wajan ifta'ala. Salarasna aya tilu aturan
tentang wajan if ta'ala.